Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aci dina acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda Pangbeberahmana di Kidagar Official YouTube. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca anu katunda. Hiji jejer carios anu judulna teh Jawara Gunung Burangrang. Ayeuna nincak ka bagian nu katilu. Ya dongeng rekan aki nyalira didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi katampi kalian kabingahan. Tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate atuh sasieun sabenjeureuna aya hikmah nu tiasa dicanak urang sadaya. Kangge pieunteukeun hirup kumuh di alam dunya. Pamirsa sateacan aki medar dongeng naraskeun hanca anu katunda kamari urang taros heula ya saha nu teu can subscribe. Mangga ngacungnya. Kang ini nemean manco nemean ngadangukeun atanapi tos lami manco teu can subscribe mangga ulah asa-asa di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna. Kunaon kitu ki cenah kedah subscribe supados aya beja atanapi notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami akhir raskeun hanca dongeng. Ke diwartosan kelinting cenah aya pesannya dongeng kidagar nembe diupload gitu. Hatur nuhun ka sadayana nu subscribe, like, komen oge ngashare dongeng-dongeng aki, mugi-mugi sadayana teu kirang naon-naonnya. Sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin amin ya rabbal alamin. Urang keureueuh dongengna parasamakna sor bajigur sareng awugna. Mangga kaparayun sadayana prung. Di sisi lembur Citereup belah kaler sisieun kebon awi aya hiji kalangan ngadu hayam geus matuh tiap-tiap poe Sabtu. Kalangan teh rame dipake ngaradu hayam. Aya anu ngahajam mawa hayam aduan, lolobana mah ukur ngahaja tarohan bari ngabobotahan hayam tarohanana. Minangka tuan rumahna katelahna teh ari gobang. Peda heubeulna dagang gobang di pasar Andri Cimahi. Imahna teu jauh ti kalangan. Bari muka warung leutik pikeun nyadiaan dahareun jeung opieun keur tamu anu datang ka kalangan. Kawas isuk harita. Jalma geus rame ngagimbung di kalangan. Aya nu keur ngusapan hayam gocona, aya oge anu keur ngapaparah neangan lawan pikeun hayamna. Di warung Cemarni pamajikanana ari gobang. Tilu urang jalma keur ngaropi. Rupana barosongot beri amprotan kumis jeung godeg tambah janggot bala teu kaurus. Kumaha Kak? Regeruan taruhan teu? Cek nu rada gendut bari ngahuapkeun goreng boleh 2 gelempang sekaligus. Hingke sade sabar atuh ngopina ge can angeus teh. Tembal baturna anu aya codet turut tatu dina pipina. Nya Kang Ade mah sok tara sabaran nu diaduna oge cander atuh. Baturna nu rada begang ngengklokan bari sasamuilan ngadahar ka timus. Ki Ade teu nemal deui leungeun katuhuna ngarongkong bekong regot-regot weh. Ci kopi teh diinum bangun nikmat naker.
Ayam gahiji di mimitian yo. Ayam si jalak bogana ki samud. Ngalaman hayam si badak bogana ki buyut. Anu rek marasang darohan sok nyiaran lawan. Ari gobang kadenge biantara. Kuring darohan si jalak. 2.000 rupiah dah. Cek si codet anu teu salah deui. Ngaranna teh Ki Yudi Bajing Setan. Rampok gerot di pasir ucing. Anu karek beres ngopina. Layanan kukula. Cek Ki Buyut jagal pati. Saprak eleh ku mawar bodas ditutugan parongpong dea Ki Buyut rada eureun kana bebegalna. Rada bang baungeun bisi papanggih deui jeung mawar bodas. 2 urang anak buahna ge nyaeta Ki Maman jeung Jumadi ngilu di gigireunana harita teh. Der atuh hayam teh diadu di jero kalangan, silih gitik, silih bintih, silih pacok, silih teumrag. Mimitina mah si badak bogana Ki Buyut teh unggul dawakna leuwih badag. Ulin aduna ti hareup susuruntul bari terus nenggelan musuh. Ngan orok hayang. Si jalak boga ki samud teh sanajan leuwih leutik awakna tapi pelit kacida. Hese kabintihna dari kat mun rek diteungge nyuliwa kana jangjang musuh. Terus malik ngabintih ti arah tukang. Naon we sakapanggihna anu panggih beheung dipacok kapanggih tunggir-tunggir digabred. Pokona mah ngararad awak. Otuder nu surak mani rame. Ayam ukur bisa susuruntul dibawa ke kalangan segala. Kawas nu bogana we mun bikang. Ki Yudi ngoa ngarasa hayam taruhanana di atas angin. Rai banget Ki Buyut beureum nahan kamek. Hayu jak, podaran euy, meh balik ke iba kakak lah. Ki Ade pipiluan nyelengkeung. Lah, goreng-goreng ge aing mah mawa hayam ka kalangan teh. Teu siga saria ukur bisa nebeng tarohan ka hayam batur. Urus hayam mah teu belaul. Ki Buyut na malang panas satena. Ya najan eleh hayamna ge candang tuh mahi ka jelemana mah Jumadi nu ngilu panas harita melaan ka katuana. Dek, ayo nangdang dah, coba camperot bibirna tuman. Ki Yudi ngahaha bari ngareret ka Ki Ade. Rebes ae, beres bos. Sawab jeung hidupna jalma kawas kitu malah. Tembal Ki Ade. Jung Ki Ade rek nangtung tapi ari gobang rikat nyampeurkeun. Sabar ya. Ye hayam can aya nu eleh ye. Mun baraya diributan galangan bisa bubar, kuringna rugi. Nu sajen oge rugi. Kuring salaku panitia menta baraya sakabeh bisa nahan amarah. Hari carita bari ngaleungis menta dikarunyaan. Ki Yudi ngiceupan ka Ki Ade surti goog manehna cingogo deui. Si badak beuki ripu. Saguyur awakna geretihan balas dipacok jeung dibintihan ku si jalak. Sakali mangsa si badak narajang di hareup. Orok aya gerakana geus kurang gesit, bakatku geus leuseuh. Si jalak rikat nyusup kana jangjang si badak bari malik macok kana sirah si badak. Hiu, cebet. Sirah si badak dihanca tarik naker. Gabres si jalak ngagabres. Karena mata si badak cer atuh getih mancer bareng jeung bocosna mata katuhu si badak. Daligdeug si badak dadaligdeugan solontot bro si badak teh namru di tengah kalangan. Hos we paeh. Horse si jalak unggul nya horse.
Aduh, menang yo hayam ki samud hebat euy. Hayam ki samud menang euy. Unggul. Aduh, aing menang yo taruhana. Ulala jo surak mani rame. Pangpangna anu ngabobotohan ka si Jalak. Ki Ade mah nepi ka rarampayakan ngigel sagala bari nonggengan di kaki buyut sabatur-batur bakat ku bungah teh. Mana duitna bayar buyut? Cek Ki Yudi bari nyamperkeun kaki buyut. Bayar ku iya ya ku aing ya. Ki buyut kalah nyebrutkeun peureup buleudna make tenggelan ujungan. Ai sia mah eleh teh kalah naseung buyut. Ki Yudi namalang bari rikat ngarawel peureup Ki Buyut anu keur ngeblesur kana dadana. Kuriwel kep. Pigelang katuhu Ki Buyut benang karawel tuluy dicentokeun ka tukang ku Ki Yudi atuh solontod. Awak Ki Buyut nyolontot ka tukangeun Ki Yudi ngangsotkeun suku katuhuna ka katuhu dina gerakan mau ngocon maksudna mah rek ngarampid suku Ki Buyut anu keur nyolontot pisan. Atuh teu mingge deui barang berat karampit koleab awak Ki Buyut ngoleab blug. Manehna teh nangkuban bari irungna nyusud kana taneuh garing. Setan alas bangsat. Ki Buyut amek utuk keneng jurung kunung manehna hudang bari nyusutan beungeutna anu pinuh ku taneuh. Sabrut Ki Buyut maju deui ayeuna mah peureup kencana nyiar sasaran kana careham nu jadi lawan. Ki Yudi rikat ngalelepkeun sirahna tapi Ki Yudi katipu hata-hata. Sabab beureup kenca Ki Buyut teh ukur pancingan. Sakilat Ki Buyutna ngarubah gerakan peureup kencana ditarik. Diganti ku beureup katuhu anu datang ngahiuk ti handap rek nyatrok gado ngagunakeun jurus ajul gedang. Orokaya Ki Yudi ge lain jawara hata-hata. Manehna geus wareg dina bab padungdung mah. Gancang Ki Yudi murageun awakna ka tukang dina gerakan canengin rungkad dikombinasi kulin cihaur beuti dina jurus unur-unur nobros pasir. Dengan kenca katuhuna nahan awak ka tukang bari suku katuna ngajingkat kaluhur rek ngajojo dada Ki Buyut anu awakna keur ngalayang sahibas dada sabab poos tenggelanana. Ngan Ki Buyut ge lain begal kamari sore. Manehna geus seueuh padungdung ngalawan loba lawan anu jarago. Leungeun kencana mata ngabajeg memuncangan Ki Yudi ngagunakeun tenggelan ujunganana hiuk. Bledag. Aduh, kehed sia. Memuncangan aing meni seueur kieu. Ki Yudi utuk keneng bari niupan sukuna. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Ki Dagar Official di mana bae ayana nu resep ulah galeuh atanapi balanja online mangga tiasa balanjana ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Kantun klik salah sawias produkna pamirsa bari nu aya suratan Shopee atanapi Lazada kantun milihan. Saparantosna diklik mah pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee-na atanapi Lazada-na. Parantos lebet mah pamirsa bebasnya. Bade milihan barang naon bae oge bade gulah galeuh naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa. Produk nu dipajang di dongeng Aki ukur cukang komunitas atanapi link kanggo lebet ka aplikasi. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngerusakeun balanja di Shopee ngalangkungan dongeng Aki. Hatur nuhun urang keureueuh deui dongengna. Jigi sia bajing edan, hayo maju deui. Ki Buyut namalang. Di sajian tempat balad-balad Ki Yudi jeung Ki Buyut ge keuragot begalan pati. Ki Ade ngalawan Jumadi ari Ki Maman padungdung jeung Ki Karim. Sagebrakan mah patanana boga pangabisan nu saimbang. Sia nu tadi ngahina ka aing teh nya, hakan ieu wawalesna.
suruntul Jumadi muka jurus banteng ngagusur karang tutungkusan di Cibaliung Ki Ade ge teleh rikat ngalayanan ku jurus Gajah Meta ti Jambu Dipa ulin Cibaliungan dilawan ku ulin Cianjuran dua pereup ngahiuk bangbaraan bek dua pereup buleud diadu terlengan Jumadi ngageter sing sireumeuan Ari Ki Ade ngagegel bibir dalengan katuhuna nyeri bari nyaksak tuluy kana beuteung brot we manehna teh hitut leungeun kencana uyup ayap katukangan calana komprangna untung teu bijil jeung bukurna gerantos hate Ki Ade hiu Ki Ade ayeuna manimpukeun bereupna nu bangbaraan nu diarah teh palebah cukang irung Jumadi kilek Jumadi ngagilekeun awakna ka belah kenca bari ngadengdekeun sirahna kituna teh tuluy ngepretkeun tonggong leungeun kencana ngawangun jurus orai kisi mapag bancet habak pigelang Jumadi dipapag ku pigelang kenca Ki Ade reuas kacida ku sabab pigelang Jumadi teh karasana leueur pisan kuriweuh kalah pigelang kenca manehna nu beunang dirawel musuh tadi teh barang dipapag ku leungeun kenca Ki Ade Jumadi ngarobah jurusna ku jurus orai kisi nyapluk beurit anu tadina rek ngepret jadi ngaguriweuh kana pigelang musuh heat siku kencana meta rek ngandagor careham Ki Ade geus eleh gerak ku sabab posisina kadese ku gerak orai kisi nyapluk beurit teh aing kabeunangan tapi musuh ge kudu kabeunangan ku panarjang aing gerantos hate Ki Ade teu mikir dua kali heat suku katuhna nyewuk ti gigir dina tajongan tamelangan tutungkusan ti lemurna nya atuh antukna mah jebret gebro aduh saduana meh bareng ngagerung blak Ki Ade mah labuhna nangkarak bengkang sarehamna sarujad ka babuk siku Jumadi ari Jumadi labuhna nyangigir cangkengna asa potong asa pites kahanca suku Ki Ade anu badagna meh we sarua jeung dreum anakan di tempat sejen Ki Maman jeung Ki Karim masih ragot patutunggalan Ki Karim anu aslina mah urang sabrang ngaluarkeun jurus-jurus aheng simpenanana anu pikeun lawanna mah mata kacida hemangna pikeun yang hareupanana teh siga waktu harita Ki Karim ngulinkeun jurus-jurus manca baruga jurus silat khas Sulawesi anu gerakanana lemut kawastarian tapi ngandung bahaya nu rosa hiuk leungeun katuh anu meber dina jurus ku campana sombalaku nu hartina teh jurus ngabuka layar ngahiuk datangna mah anca tapi angin tenggeulana rosa kacida nu diarah pipi kenca Ki Maman lep atuh Ki Maman ngareuneuh dina jurus sero nyusuk heat suku katuhuna neangan sasaran kana beuteung lawanna plak suku Ki Maman ditepak ku leungeun katuhu Ki Karim atuh jadi ngoleweng ka sisi samet kuda-kuda lawanan pajengjar leungeun katuhu Ki Karim datang deui ayeuna mah datangna rek nganca dada kenca Ki Maman atuh Ki Maman gegancangan ngalabuhkeun awakna tina gerakan caringin rungkad menang mulungan ti jajadugna nyaeta Ki Yudi bajing setan plos panarajang Ki Karim ngahakan angin hiuk bek suku katuh Ki Maman dina wangunan jurus orai gibug ngahanca pisan beuteung Ki Karim curalit clek Ki Karim anu bieu kahanca beuteungna ukur muringis meusan manehna masih bisa ajak dina kuda-kudana teu loba carita Ki Karim nyebrut deui awakna muih kawas pangal leungeun kenca katuhu malang ieu teh gerakan anu kasebutna anginga punalamiri atawa jurus tiupan angin mamiri Ki Maman anu can siap dakarake nguniang hudang teu bisa nyingkah ari hiuk ari pok 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 opat tenggelan ngaruntuy anu ngandung tanaga rosa ngahanca kana opat bagian awakna aduh gelebut
Kimaman ngacungkal namru teu hurang deui sigana mah kapidara. Urang kocapkeun deui Ki Yudi bajing setan anu masih rame ragot ngalawan Ki Buyut Jagalpati. Nepi salawe jurus mah Ki Buyut teh masih bisa ngimbangan kana jurus-jurusna Ki Yudi. Ti mimiti jurus kagenep likur mimiti Ki Buyut teh rada kadese. Lantaran Ki Yudi geus mimiti ngaluarkeun jurus-jurus simpenanana. Gajleng Ki Buyut ngagajleng nyingkahan panengkas Ki Yudi. Hiu. Awakna nyirorot ka handap bari ngawangun jurus dadali nyambar anak hayam. Dua leungeunna ngawangun cakar dadali anu rek ngareweg kana beungeut Ki Yudi. Ditambahan sia ku aing codet beungeut sia teh. Ki Buyut nyorowok ti luhur. Ki Yudi teu cileureun, dua leungeunna ngarawel dua pigelang leungeun Ki Buyut bari sakaligus dibandingkeun ka tukang dina jurus ngonci panto mukakeun jandela. Atuh koleab kebut. Awak Ki Buyut siga nangka asa kanu ragrag ngagedebut kana lemah tarik pisan. Mending ge taluk sia teh Yud daripada modal dina dampaleungeun aing. Cek Ki Yudi bari nulak cangkeng. Ki Buyut teu nembalan serepet bae manehna ngalugas badaog anu tadi ge ngadaplok dina cangkengna. Sia nu modar mah hiu. Hu. Badaog diheumatkeun satakar tanaga dina jurus pancapang racah. Jurus badaog simpenan Ki Buyut anu ngarah kana 5 bagian awak musuhna. Dina kayan kitu corelat jeleng kalayang cele. Aya hiji bayangan beureum datang ka tengah-tengah kalangan anu keur tararung. Adu nu tarung langsung bae areureun tuluy mencrong ka nu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhunna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ai lain ngaradu hayam kalah ribut. Ieu naonan ieu teh? Kumaha tadina ieu eureun heula da waktosna seep ieu teh. Eureun heula mending engke gelutna dituluykeun ieu jarajan heula awuk ibi ta mending jeung kukur awuk haraneut keneh ieu bae jeung amis raos kareueut matak dedeun geura sok jarajan heula sadayana ieu pamiarsa mangga diraosan ieu awukna nu bade COD mangga ngawe-awe nya. Hei dede. Hara pamiarsa. Aduh, kabujang dongkap tukang awuknya. Kuno rojolna bisa itu urang cekapkeun heula pamiarsa dongengna dugi ka dieu. Pamiarsa sadayana lakon Jawara Gunung Burangrang dina bagian anu katilu ca kurang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampereun. Urang tuna heulanya di Hanjuang sia geus sanalaeun urang samper deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamiarsa di mana bae ayana anu teras ngarojongnya, teras ngantosan manco dina pedaran-pedaran dongeng aki hatur nuhun pisan. Mugi-mugi sadayana tu aya dina kawilujengannya, aya dina kawaluyahan karahayuan asinugrahan. Amin ya rabbal alamin. Pamirsa, salam ka sadayana moal diwilah-wilah kumwe ka sadayana para mancowar salam dunya anu mika mumet kana dongeng Sunda. Salam ti aki mugi atuh sadayana aya dina kalancaran sagarupina.
Pamirsa panginten sakitu heulanya anu tiasa kapihatur wengi ieu. Enjing urang patepang dangu deui pamit aya halangan harungan. Akina amit pungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.